Puji kagungan Allah, rahmat salam ka Rasulullah, sahabatur kula wargi, pejuang agama Allah, pejuang agama Allah. Islam agama nu bener, sejahtera luas tur damai, rukunna 5 utama, amalkeun masing sampurna, amalkeun masing sampurna. Syahadat teh pondasina, sholat teh jadi tihangna, zakat dinding saum kusena, haji nu jadi kentengna, haji nu jadi kentengna. Rukun Islam teh pahamkeun, amaliyahna gerakeun, penggerakna ge dijieun, agungna Islam buktikeun, agungna Islam buktikeun. Syahadat kudu ngabukur, ma'rifat mahabbah syukur, jihad berjuang sing akur, hate ikhlas ulah kabur, hate ikhlas ulah kabur. Syahadat teh dikuatan, kolab ilmu maca Quran, loba zikir ka Pangeran, ngalawan nafsu jeung setan, ngalawan nafsu jeung setan. Sholat ge kudu ngabuah, munajat sinareng qurbah, ta'awun sareng imamah, kahirupan sing barokah, kahirupan sing barokah. Sholat kudu diperkuat, awal waktu berjamaat, makmur masjid khusyuk khidmat, sing lengkep fardu jeung sunnat, sing lengkep fardu jeung sunnat. Qobliyah ba'diyah ketat, tahajud tasbih jeung hajat, duha jeung sunat sejenna, usahakeun sing sampurna, usahakeun sing sampurna. Zakat sing puguh buktina, tanmiyah jeung barokahna, ta'awun taqaddum izzah, Islam teh nyata hebatna, Islam teh nyata hebatna. Zakat nyata perjuangan, mun nisab geura zakatan, can nisab ge lalanyahan, 2,5%, 2,5%. Tileletik biasakeun, sawarehna harta bikeun, bentuk amilin nuleukeun, sifat amanah tegakeun, sifat amanah tegakeun. Saum oge kudu nyata, sobar tahammul qurbahna, barokah sarta wusulna, Islam teh nyata tangguhna, Islam teh nyata tangguhna. Saum Ramadan mantepkeun,
tadarus qiyam lengkepkeun, zakat fitri laksanakeun, silaturahmi kuatkeun, silaturahmi kuatkeun. Saum wajib sing sampurna, sunat jeung Senen Kemisna, Arfah Daud jeung lianna, saum kasuciannana, saum kasuciannana. Haji kudu bukti mabrur, iman ibadahna luhur, bisa ngagerakeun batur, umat akur Islam luhur, umat akur Islam luhur. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah.